wasaidulan buronane sumbawa jadahu mayitan gari-garina muyasuwong huing usaid mayitan halai is dead mayitan halai is dead haruma maka haram ya sayyid wa in jarahu lalamun atuan ya kalbuhu ingusad jago balan ilang ya sayyid mawajadahu gari-garina yasuwong ingusad mayitan alimati haruma maka haram ya sayyid al-hari ing dalam munggu kaul azhar fil azhari ing dalam munggu kaul azhar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aya sababaraha Fatihah tapi tinggalin di kurang bacakeun bae Fatihahan anu tinggalin di imah Allah nyawan ieu lalu pupus tadi dah tulisanana di kuburian mudah-mudahan anu maut atuh dihampura sakabeh dosa dicaangkeun di kuburanana dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah damang mudah-mudahan dipasihan kasabaran tur dienggal gendamangna mudah-mudahan muriangna jadi kipar bi barakati umul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir sekali di aya anu pupus Kiai Haji oke keluarga Haji Husain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teka rasa waktu teh sanajan bari jeung loba pemandangan anu urang pagawean nu teu akur jeung urang tingkah anu teu akur
akur jeung nafsu. Tapi terus bae karasana ieu cepet waktu. Padahal mah aya gempa, aya banjir, angin beliung, termasuk wari aya virus corona. Atuh sebenarnya bahasa batur ieu corona corona teh nyaho, corona teh gablek. Nu jelas mah virus sakumaha nu geus dicaritakeun bahwa virus eta teh adalah virus tina kimia. Seperti itulah kuari ke merabat terus di Cina. Berita maka karat 2500 nu paeh we tajalah komunis ye. Oh, sapoena kuari tambahan 300 berpadahal lobo. Luar biasa loba. Ngan ayeuna ditutup beritaan. Aya kemodelan tapi lantaran orang Islam mah teu kena virus, jadi nyana sanajan can asup Islam milu salat. Abeh teu kena virus. Syahadat encan tapi nyana salat aja, salat teh ngarep ka mana bae. Kumbung-bungna paeh sarua horega dan agama batur ge embung paeh. Kristen embung paeh, Yahudi embung paeh, Katolik embung paeh, Konghucu, Hindu, termasuk komunis dia anu teu ngabogaan pangeran. Sarua embung paeh. Padahal waktu teu boga pangeran ieu jangan mah atuh geus paeh teh geus. Ai Kristen mah rada deres keneh jangan mah. Ulah ditekadkeun Kristen teh lain kafir sih ada ulah suka babawa. Urang mah ngaji. Wajen teuing kiai, kajeun ustad, kajeun teuing ilmuwan ngomong sama-sama bagus dia menuhankan kepada Tuhan. Geus tekadkeun kafir titik geus. Urang mah nu ngaji mah kos kitu tah ulah sok aju ka babawa ka TV. Kos teu ngaji bae. Geus salian agama aing kafir titik geus. Ulah loba omong. Beres geus. Sia ditimbangna goyang sia timbangan. Warara sejasa ngaji ongkoh. Sakula aya nu ngomong itu kiai kalau dengerin bagus katanya Kristen juga kayaknya bener juga. Goblok sia. Pilok ngaji meureunana. Nu sok ngaji mah ulah gitu. Selain daripada agama Islam kafir titik. Make koma-koma. Beres sanajan tilok salat. Ngomongna tilok salat. Pokoknya salian di Islam kafir. Enggak, saya mah keyakinan aing. Saya sok salat tilok. Beres tapi selamat enggak di akhirat. Ulah sok aya bimbang-bimbang kuari mah loba ilmuwan-ilmuwan, loba profesor-profesor ngararambang je cek ulah mah ngomong dina akidah lah puluh ya play kos gitu mah engke sia digiring ge puluh ya play ulah urang mah geus ngan ulah loba omong ieu mah keur ngaji mah geus salian agama Islam kafir. Sanajan diulah-ulah, jangan ngatain kafir sembarangan aing henteu aing mah kafir bae. Beres geus keyakinan aing mah salian ti agama aing kafir. Sabodo sia mun geus indit sia ka ditu. Beres kan. Jadi teger kadang ulah ya pelai. Ulah ta eta akidah. Jadi akidah mah teu meunang puluh ya pelai. Kecuali dek nebak jahe lain deui eta waduh. Kita memangga-mangga baik ayah itu jangkung biritna letik
Aya itu gede biritna pendek. Kemana ya ingat tuh kabeh beli ku sia. Tah sekali deui akidah mah ulah sok puluh ya beli geus tekadkeun. Salian agama Islam kafir. Beres geus. Tumunang di Indonesia ngomong geus urusan sia aing mah aing hasil ngaji. Aing mah loba omong ieu mah urusan jang aing. Beres geus. Los ya ka ditu leg-leg ku sia teh. Keyakinan sia aing lain mah selesai. Kan geunah mantap. Kahiji perputaran waktu teh teu karasa ternyata horeng urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir. Utang hitung tanggal hiji Rajabna jatuh pada hari Selasa 10 derajat luhur poe Salasa ku hari Minggu Senin Salasa tah nanaon di bulan Rajab kakuduan kamistian ti Gusti Allah ngan ngabejaan be tanggal hiji Rajab adalah poe Salasa sakitu doang di jero bulan Rajab baheula 14 abad anu silam aya kejadian terhadap junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Isra wal Mi'raj. Kejadian anu hese dicaritakeun. Kejadian anu hese kurang dipikiran sebab eta mangalengkah tina alam kasat atuh hese nyaritakeun pindah alam kejadianana di jero bulan Rajab mantak bulan Rajab teh disebut syahrullah kerwa Syaban syahri cakangjing bulan kula ke Ramadan syahru ummati. Jadi orang menghadapi bulan Allah syahrul julukan kiai lamun hayang rada ngabersihan awak di bulan Rajab kumaha ibadahna ngunci maneh di jero kamar ulah keluar dahar ulah minum ulah mandi ulah moal kudu sabulan 3 poe ge buka awang geus innalillahi ngabersihan awak lain kudu di bulan Rajab bae terus unggal bulan unggal minggu unggal poe ngabersihan awak mah sakadar ngabersihan kokotor zahir mah gampang kenapa kotor rinso kena kotoran kumbah gampang mah tapi nu hese ge ieu ngabersihan batin ngabersihan nafsu. Ya Allah ya Rabb ya hese lagi lain hese beneran urang cicing dihareupeun imah atawa di sisi jalan haju nempo awewe susuna rada gede kan tuh muka deh saeutik luhurna ya Allah ya Rabb putih deh aduh denok deh
taeta nu boga susunya anak kunaon ari nu endut-endut tanah hadi hate Haji Pedi pan goblok susu batur tapi nu nyut-nyutan hate urang tah eta ngaranna nafsu. Oh tuh kan batur nu boga susu, batur nu mamawa susu, batur nu ngurusan susu, urang anu endut-endutan. Eta nafsu tah ngaranna tah. Hajunya nukang, lempang, eplok cendol. Masya Allah baik ya mah. Tah, nyana nu lempang. Urang anu napas ngos-ngosan tah eta nafsu ngaranna nu kos kitu hayang nyaho ta oh jahe tah ngabersihan eta nu hese ngabersihan eta tanu hese supaya lamun aya awewe rek listrik henteu liwat di hareupeun urang okos kadal liwat biasa bae nyana lempang eplok cendol biasa bae tah supaya datang kadinya tah hirup teh urang keur cicing di hareupeun imah atawa di sisi jalan aya mobil beuh heran lampuna nongtot waduh ieu beda jeung LGX ieu ya LG gua BPKB-an Masya Allah tinggal dibawa ke Madura betimbang iya makan bagus kurang teh timbul resep amat cekurang sebarang duit tetap mobil ya Allah tah mobil du liwat hate urang nu ngerenyed eta nafsu kitu eta mah nafsu mah Masya Allah karim urang keur liwat aya jelema aju nyana liwat barang liwat ka urang ngajebian nyiduhan deui urang marah eta nafsu teu puguh teu karuh mun dijabar-jabarkeun sakumaha penjabaran ulama-ulama ahli batin nafsu teh ambalayah mantak diatur miceuna nafsu tina ria tina ujub tidak takabur aya aturan-aturanan hiji-hiji sanapsu etalah ngaranna toriko taha ieu nafsu-nafsu urang lamun teu diarahan atuh moal aya ngilaheun ibadah urang makan ku nafsu kaajak ku batur ibadah urang mah ku sebab hajuna berjamaah urang osok ditarungguan ku jelema hebat jasa ngarasa urang hebat nafsu ibadah teh urang teh osok aya anu nararanya urang deuk ka masjid teh senang perasaan nafsu wah ibadah teh penting bae lah jelema sorangan tahajud jam 2 maca sholawat sugan be warung ye rada maju nafsu ieu teh kulantaran lalajangan bae leja hayang boga pamajikan teh urang ngawirid bae ka Allah itu ada asyara kaukaba eta mah nafsu jurig malah mantap tah nafsu teu diarahan kumaha urang dakwah Islamiyah bae atuh di bulan Maulid bulan Rajab abis syiar teh luhur atuh mangga bae tapi lamun teh dibere amplop harus ngajang hilek nafsu wah geus ambalaya
menyebut kiai bagi hareudang goblok sia teh pan aing geus kebal jadi kiai urang mamang be mamang sia menanya ka aing teh mang haji dia mang haji kos tukang toge bae kiai atuh nafsu hayang di kiai ke tah urang mun dijabarkeun ambalaya ya Allah ya Rabbi nafsu asli na ruh urang makan ti Allah wa dafaqtu fihim min ruh teh hayang dikitu-kitu hiji we hayangna ka Allah kalbu urang teh kalbu urang ieu kudu dibersihan sebab cek Allah moal aya nu mahi neuk muateun aing langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi moal mahi neuk muateun aing cek Gusti Allah kecuali di qalbul mukmin di hati orang mukmin hati orang mukmin mah bisa ngasupkeun rasa lain Allah na rasa Allah oh asup ka maha agungan Allah maha kawasa Allah maha kersa Allah jeung maha sagala-galana Allah karasa rasa oh karasa aya Gusti Allah aya di qalbu urang nu badak khusus salat lantaran karasa aya Allah karasa lain Allah na aya di qalbu urang rarasaan kos urang bogoh ka hiji awewe urang Cikupang ngaranna Sarwiti tah eta teh kan karasa atuh Sarwiti mah di Cikupang kan rarasaan di dieu aya aduh Masya Allah udang hees ge langsung wit di mana di kau tah eta rasa nah hayang supaya karasa kehadiran Gusti Allah teh ieu urang ngararaji kieu digerakkeun ku Gusti Allah ngaji teh ieu teh nang Allah deuk diwauhkeun ka Allah ku Allah mentak tenang ngajina ge neangan tempat anu kira-kira bakal teu kanyahoan ku batur bari ngaroko bae di luar nah, lain ngaji sama kos gitu menyayomkeun guru los guru bocoprak bae aing aing ngaroko sia cak nu ngaroko sia teu mah sia sial nah iya nafsu lamun eueuh nafsu nafsu nafsul ammaratu bisu nafsul lawamah aya nafsul kamilah nafsul mardiyah nafsul radiyah eta hiber cara Kanjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hiber tindak alam kulantaran urang mah kuari resep kena dahar alam dahar resep kena nginum alam nginum resep kena awewe atuh alam tidur alam iya bae urang wa taala mun geus eueuh karesep minimal 50% bae kurang karesep terhadap duniawi hampang awak dibawa ibadahna hampang nyelecep bae sebab perasaan di satu diatur cara daharna ulah barang haram barang subhat ulah asal ngeunah bae barang minumna gitu kene pakaian gitu kene geus lamun hayang ngeunaheun ibadah hiji duit pamereti pamarentah ulah didahar kiai bae manu lain kiai masa bodoh kana neraka ge BHS du menang di pamarentah ulah mun hayang ngeunah cenah haram kieu ulah nyaritakeun haram ulah ya tuh kudu puguh dalilna dengekeun ku dengkul sia ngajina di pagahan sia menorolang bae moal bisa-bisa tuh tolol parangsa
nanti jadi hanya dalil nangis teu kudu pakai dalil capek dalil capek kiai nusuk ngadalil bae tilok us salat kiai nusuk kajumayan dulal dalil bae kukul mah tilok diladenan kudung-kudung jamu jauh mah kedeng-kedeng jamu jauh ji cangnya pasaran meureun ini mah mun hayang nyaho tak kosit ulah mulai didahar ulah nyaritakeun haram ulah dia pemerintah ge kuari aya nu hebat nyanda diuk di pemerintahan tapi tilok ngadahar duit di negara aya moal dibejakeun kuari aya nyana diuk da di pemerintahan ngora keneh mangani tapi tilok ngadahar duit pemerintah baju ge menang sorangan bae kadeul bersinar sangkilang diuk di pemerintah nyana mah dek ngatur-ngatur negara urang anu teu ngatur negara edahan mentaan bae je eta teh mah goblok bin tolol bin bolon kiai deui teh aya deui kuarege kiai ya Allah ya Rabb ieu mah lamun aya ngeunah lah cenah kiai moal wak aya ngeunah anu sabodo sia eta nafsu hiber gambaran hiber Kangjeng Isra Mi'raj urang hiber perasaan kageh ka Gusti Allah tah eta di bulan Rajab syahrullah urang ngabersihan nafsu carana kiai kumaha lah puasa ulah datang ke sabulan puasa Rajab mah besi saliru jeung Ramadan ulah sabaraha poe kiai 27 poe atawa 35 poe tidak milih ulah sok ngomong sia endek atuh henteu ngomong ngocoprak 27 poe atawa 35 dek milih mana tak awas ya mun teu burut ya ya Allah ya Rabb ya jadi ulah sabulan sebab besi saliru jeung puasa Ramadan 27 bae atau liwat 30 mangga kumaha urang dek milihna bae mangga ulah aya unsurna geus bae niat puasa sunah ngabersihan nafsu beres sugan we urang di bulan Rajab bisa malarek raj kabeh era teh naik maksudna Isra mah lempang ti peuting aya Mi'raj mah naik geus urang lamun geus puasa mah sugan unggal peuting bisa naik siapa juga halal arti beheran mah Mi'raj ngaranna tah aduh ya istirahat aing ngaran 27 mapan gua mah sibuk ya gua mah grepan usaha lo waduh tuh kudu puasa marido Allah hayang tapi pan ieu lalakona atau kula pan di pasar aya ridho Allah mah teu hayang ulah atuh ulah 27 cukup 20 hiji bae tah deres tah 20 hiji waduh keneh asal aja ge 20 hiji mah pantau mah bawa tuh kudu santri ustad kiai 20 hiji batu kula mapan boh tuh mangkaning kan ka toko kadang-kadang ka tuh lah tuh ngaran-ngaran ngantor nah ieu mah teu kuat asa 20 hiji mah geus atuh turun saya ulah 20 hiji 15 poe ujungna moal puasa ya budak ya ujungna moal puasa ya budak ya eta tanya waduh deui kan waduh ya itu kan bener asalnya jeneng 15 omol kuat kiai kesibukan Masya Allah ngaran-ngaran lah tuh korek-korek cok pada ieu teh teu usaha beureun pamajikan
di imah jeung keluarga usaha tuh kieu capek kula mah tah ulah 15 sebagai ulah tuh 9 turun ujungna moal 5 budak tuh masih waduh kene waduh Kiai 9 mah tuh teh mah beuh ulah tuh kieu-kieu pandem Kiai cenah waduh ulah 9 cenah tuh Kiai geus 17 minggu berarti sia tah masih waduh kene beuh cenah Kiai kula kan ngojek lah atuh isa minggu mah teu geus jam sia mah 3 poe tah 3 poe bangga sedang Salasa Rebo Kemis bisa kene cenah Kiai kurang tuh kan siapa ieu budak ujung mah moal alasan geus atuh jang siapa ku sibuk-sibukna sampai Salasa tah deres udah Kiai lamun setengah poe bisa dah setengah poe Masya Allah iya mah budak pohara amat sih tah jadi minimal mah tuh sapoe sakuatna ngan kanu karolot kula mah ya kanu karolot besi teka panggih di jeung bulan Rajab kanu kolot nu umurna geus 60 70 80 na ieu mah nu kolot besi teka kapanggih di jeung bulan Rajab wayahna kuatkeun datang ka 27 jang nu kolot bae nu kolot besi teka panggih di jeung bulan Rajab besi panasaran 27 poe jang ngora mumpung ngora ulah diliwatkeun kesempatan mumpung ngora keneh mujuna keur gagah nah ieu 27 poe nu ngora 50 40 tahun 30 tahun eta ngaranna ngora nu pemuda keneh mumpung masih keneh ngora muda mimitian geura ibadah ka Gusti Allah paling hebat sabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid budak ngora anu hatena nyantel ka masjid budak ngora sabun budak ngora anu selalu ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus bisa ibadah ka Gusti Allah anu bakal yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh 7 golongan manusia nu bakal ditiungan ku tiung Allah aras jaga di yaumul kiamah al imamul adil salah sahijina budak ngora anu bisa ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus daek ibadah geus teh mah maot bakal ditiungan ku aras Allah. Ya Allah ya Rabbi ulah haji urang aing mengorakeun lah saja mengkolot bae lain gitu ayo berpacu dalam melodi melodi nah itu majaz ibadah berpacu urang dalam ibadah ka Gusti Allah nu kolot bisi teu panggih deui jeung Rajab ngora keneh mumpung gagah budak ngora mimitian gerage ka Gusti Allah anak urang anu budak kereh ge ajak eta teh tarap ngejah mun syarat ngaji mah ceng ayo urang puasa ceng Rajab mari abah tas gaji di Cilongok ayo bah ayo puasa wow Masya Allah anak nama datang ka magrib bapak nante kecak anaknya bapak munafik nih ngajak puasa saya mau puasa bapak mah kagak iya dah udah urang ulah sok kajung marah ke anak elek ku anak marah ya diterusin aja bapak emang dari dulu bapak mau munafik ya Karim nah
geus lempengkeun hate urang ngan aya puasa sunah mah kieu beda jeung puasa wajib. Puasa Ramadan mah paten niatna kudu peuting bae ketika kaberangan terjadi, tapi puasa sunah mah besi poho doang mah besi poho. Puasa sunah mah menang misalnya urang malam salasa geus siap dek puasa tapi teu niat nu mantak haju teu niat saur ge teu hudang mah ge jam 7 geus ada istiqomah emang tadi 7 ya saya na barang budak teh ya Allah boro-boro niat puasa jatuh subuhna ge qodoan ya Allah ya Rabb geus dah Allah ieu tinggal narima bebau budak babari amat ngomong atuh jalan lain ku Allah mah ge moal nang Allah bae geus meureun karunyakeun manan ge Allah ka aing dibere nikmat hees aing sanajan qodoan ja aya ieu babna babari teh budak ngomongnya hasil ngaji teh dipake kos kitu bisaan teh budak ulah bae ngamuridkeun ka batur gas kuari mah tuh geus ngeunaheun nya mandi salat subuh qodoan barang di jam 8 can ngadahar naon ieu mah can ngadahar je tanggal 1 Rajab geus aing mah puasa jam 8 niat teu masalah niat kaula puasa sing iki dina tanggal 1 Rajab abet teu kahartieun ku pamajikan karena naonan geus mah urusan jeung Allah make bahasa Jawa aing niat kaula puasa Rajab dina poe jadi geus niat jam 8 jam 9 masalah jam 10 masalah asal can ngadaharna naon jadi babari puasa sunah. Lamun kieu mah ya isuk urang heuh geus aya nu mawakeun wuduk masyaallah poe mah poe caritan langsung ngawudu bahkan aya kupat disikat deui wuduk di dahar kupat disikat beres teh ngopi ngarokok deui set barang geus beres ngarokok teh tah neuleuh jamnya na jam 9 masyaallah orang tanggal 1 Rajab geus aing niat puasa ku puasa teh geus jebeg goblok tah batu atuh babari puasa kos kitu mah satahun ge kuat puasa kos kitu satahun kuat tah batu ya Allah ya Rabb sebenarnya ieu mah ngan sakadar mepelingan ya geus raho padahal besi poho puasa sunah mah ulah bingung-bingung maksudnya encan barang dahar mah oh kurang jam 9 encan ngadarna niat puasa naon Senin Kamis urang lantaran buru-buru bae isuk-isuk ke pabrik di deuleuh jam 7 jam 8 berangkat ka encan ngadarna naon poe Senin geus niat puasa beres masyaallah babari puasa sunah mah babari urang tipeting niat puasa Rajab niat kaula puasa isuk dina bulan Rajab sunah puasa kejadian hari jam 11 lapar ngagoreng sangu apa puasa sunah ieu loba teh nu ngaieuhkeun puasa sunah geus kadituna asal geus ngaieuhkeun sunah bae kadituna ge bakal loba ieuh-ieuhan lah kos kitu ieu lah kos kitu ieu henteu nganggap mutiara pan urang teh nu mantak hajum hebat ge nganggap aya jelema make batu cincin teh ieu rubi tapi teu nganggap teu bagus dikeun carita hiasan tapi aya jelema make batu sintetis menang meuli di mingguan 500 perak ngahutang tapi digosokan menganggapnya karena batu hebat wah ku batu disebut itu mah batu lah digosokan sintetis kaji aing mah resep
pokoknya aing mah resep batu ieu warnana ieu masyaallah mana teh mah jaberem sarua jeung bibir pamajikan aing nantak aing kagagas ieu neuleuh batu ieu sarua jeung neuleuh bibir pamajikan aing emang aya keneh oh pugu ninggalkeun aing pamajikan nah ieu tinggal bibirna we di dieu geus kagagas aing ieu tah jadi nganggap urang teh nganggap tah eta keur carita hiasan ku anggapan nu mantak wiridan ya urang wiridan urang teh wiridan hebat zikir tapi teu nganggap moal jadi wiridan sholawat teu nganggap moal jadi wiridan lah sapira subhanallah tapi nganggap ka wiridan ieu maha suci Allah ieu mah pohara ieu mah jimat ieu mah wiridan ya Allah subhanallah subhanallah nganggap ka wiridan eta moal kebal ka rasa geura tergantung anggapan sebenarnya ge urang nu mantak teu hudang ti peuting tahajud teu nganggap hebat kan nu mantak urang peuting teu hudang haju tahajud teu nganggap hebat kan ka tahajud bener kan ngomong sia nganggap hebat atuh jalamun nganggap hebat basa kumaha urang deuk apel ke pamajikan ka calon pamajikan beuh ngistrikan lagi 7 kali datang ke batur lamun aya nu ka dieu teh raheut hebat-hebatna seukeut eta kan nganggap urang teh nganggap tergantung anggapan jelema nu mantakna saupna hararebat norikohna rewet anggapanana hebat nganggapna tah iya urang teh can bisa nganggap urang nu mantak ngaji tah hebat sapinah teh di mingguankeun kok jadi hebat anggapanana mutiara wajibna nu gede Fatul Wahab tapi teu pati nganggap moal aya naona nganggap kita tergantung anggapan urang nah nu mantak urang lamun teu nganggap ka tahajud teu nganggap hebat atuh moal tahajud tapi lamun urang hudang masyaallah beuh ti peuting ieu seluruh wali-wali Allah hararuda solihin hararuda ngeuntinya we aing bahkan sok nonton TV ge hudang peuting nu WA-an ge hudang tarolol goblok kan anggapan urang iya malain kadinya bu para ahli Allah mah penting teh hararudang aing teh meureunan dihijikeun jeung ahli Allah batur mah nganggap tahajud teh hebat aing geus nganggap tahajud teh hebat mulai urang kacai tiris tapi nganggap tahajud hebat perang urang jeung tiris masyaallah tunduh tahajud hebat kajeun ku aing di perangan kulantaran teu nganggap hebat ka tahajud tiris atuh henteu nya tunduh ngandahan SD lamun nganggap tahajud teh hebat moal tunduh atuh urang teh sarengan geus saparapat jam haju diajak apel awewena teh daekeun ka urang geulis anak jin atuh geulis anak jin urang moal tunduh ngarepan awe geulis nganggap urang teh tah ieu ge sarua lamun urang nganggap dina bulan Rajab puasa Rajab teh hebat geus apapun yang terjadi entah aing mah semua besi teh kaburu besi teh datang deui aing ka Rajab aing puasa bae cakolot gas puasa bae aing kumaha ge ieu kudu dianggap hebat ya tuh cek nu ngora teh aing mumpung ngora kana gede keneh ye pengen pake puasa tuh cek pemuda keneh ye budak ngora anu geus bisa ibadah ka Gusti Allah ieu hebat aing geus mah budak leutik ya aing rek puasa lah mumpung leutik keneh aing rek belajar teu teu puasa kan kabeh ngomong mah dibuktina wallahu a'lam coba gengke we salasa asal keluar berarti imah bangun leuleuh sore di kamar mah geus ngarokok goblok teh budak aya nu nipu diri tolol tah ieu puasa Rajab sunnah ngabersihan jangan bersihan nafsu urang nu mentak
baba ada belajar zikir mah gampang disahabat bisa tapi guru na teu meunang anu teu mursyid bedana zikir thariqah mah kudu nu mursyid hese lain padu urang geus ijazah juga bisa rarasaan urang ngaijazahkeun ka batur teu sah cilaka ieu mah bahayana thariqah mah cilaka lantaran engke takabur asa aing jadi guru asa aing hebat batasanana kumaha batasanana geus bisa ngageser ke nafsu mun neuleuh awewe urang ngerenyet keneh berarti masih jelema biasa lamun neuleuh dunya masih keneh hayang urang masih keneh biasa al qalbu lahul iqbal wal idbar qalbu eta ngabogaan madep jeung mundur badep ketika maksiat mundur ketika taat eta biasa kalbu urang teh mun menghadapi maksiat-maksiat mah madep tapi menghadapi ibadah mundur eta aslina kalbu ketika ku urang diopen diurus nafsuna engke bakal dibalik madep ibadah embung maksiat sanggeus madep kitu encan wajar jadi guru thariqah mah jadi guru encan sakitu geus madep kuari ka Allah tapi encan boga rasa encan tak kuari geus madep ka Allah maksiat geus embung dibalik nu tadi kuari mah iqbalna ka Allah idbar kana maksiat embung bae maksiat teh embung bae maksiat teh datang ka embung boga tipi lain ku diharamkeun embung bae embung boga HP lain urusan haram embung lamun masih kene urusan haram bakal jadi fitnah cara aspek jadi fitnah ieu mah henteu bae embung bae neuleuh awewe teh henteu capek neuleuh awewe teh urang embung neuleuh teh teu capek pan ari dina syariat mangke bakalna capek ai ku urang dideuleukeun ieu haram ai teu dideuleukeun ieu mubazir cak Haji Pudoli tah mah ceramah tuh kos gitu kayak mau bajiran segala nah lah iya lain capek tapi masih kene masih diganjar lah berpaling diganjar dengan geus lewat tidinya lewat teu capek neuleuh awewe teh kadeulna mah dideuleukeun berarti tersepi biasa bae dalemkeun dunia dibere geus tersep ku Allah dibere tersep tak eta teh geus mulai teu kaharti kan sebab urangna raresep jeung encan pernah ngopenan nah engke dibere teresep neuleuh dunia teh terus ijid mulai teh dibere rasa tet lamun geus dibere rasa eta karak meunang jadi mursyid silakeun ngaguru cirina aya ya tilu cirina mandak aya jelema ngaijazah-ijazahkeun zikir kan aya cirina naon sia oh encan kapanggih cirina teu meun aya minimal tilu ngan malebejakeun minimal tilu aya cirina nu jadi teh ya kemun tatangkalan ge jadi sirungan kembangan buahan kan kadeuleuh ku mata eta ge kadeuleuh ge bakalna cirina sia eta zikirna jadi iya A B C lamun encan budak ngaijazahkeun zikir bari encan aya ciri jadina sasar bakal mementak zikir mah zikir tapi sasar lamun geus atas nama thariqah kecuali zikir biasa mangga bae bebas sama zikir mah kumaha bagus kudu malah dan lamun geus asup ka golongan thariqah lain deui engke zikirna sebab eta mah urusanana ndek ninggalkeun opat perkara hiji dunia dua makhluk tilu nafsu opat setan engke setan bisa kadeuleuh ku ahli thariqah setan bisa kadeuleuh biasa ngarupa polisi ngarupa tentara ngarupa kiai ngarupa pedagang bahkan setan mah yajri majrodam ngahiji ngaji pendi jadi bae rupana nyana padahal setan asup ka jero asup ka jero setan ya Allah ya Rabb geus ngarupa kiai setan teh
kan kadele engke mantap setan teh sieun ku ahli zikir mah keluarnya keluar lompat sieun ya sieun mantap ditonjok ku Imam Syafi'i cet buta setan tondok ku Abi Yazid al-Bistami pecah setan nah nyahuan Sultan Abdul Qadir diome setan teh kok ku Kanjeng Nabi mapan di talian setan teh di talian kapan dina Bukhari dina tihang setan di talian mun cek Kanjeng Nabi lamun teu sieun ngaleuwihan kitu Kanjeng Nabi Sulaiman teh pan ngadoa moal aya anu ngaleuwihan kal cek Kanjeng Nabi moal dilepaskeun di setan teh di talian jadi kadeuleu setan teh nah eta lamun jadi guys wajar jadi guru thariqah babari zikir mah ulah atas nama thariqah jika berthariqah kudu aya ciri tilu minimal hiji di antara tilu nah ieu urang ngabersihan batin puasa ngabersihan nafsu puasa bulan Rajab tanggal hijina poe Salasa nah mulai ya 27 cenah kuat kene liwatkeun 30 hiji 32 30 cenah kumaha badeg disambungkeun bae jeung Ramadan eueuh masalah tadi itu ngomong doang ieu aduh nah urang ke puasa tak ke bulan Rajab puasa ye bae urang di tengah imah lepet aya lontong aya gitu kan gorengan aya misal nu aya ieu mah atawa nu dagang aya duit boga eta perang ngaranna ta urang duit boga urangna hayang waduh capek orang puasa Masya Allah age keur leutik bayar rangginang cokot tah kadinyakeun deui puasa budak leutik mah kos kitu aya anu henteu di daharangan diambean sini aya geura magrib bae eta budak keur perang eta keur perang tah aya tukang angon mah pan lain nya nama tukang angon mah silem kadeleuna mah silem orenganan lek beres tukang angon tah mah nipu diri nah ieu urang niat puasa babarengan poe Salasa Rajab sunnah supaya bersih nafsu urang batin Kanjeng Nabi dihiberkeun cek ngomong sompral mah di bulan Rajab atuh aing ge sugan bae hiber gitu kan oh menang ke kemenang Salasa Rebo Kamis bublak aya nu ragag di dipan pemajikan kaget kunaon Kak waduh Mi'raj teu kuat ragag kakak ieu waduh ya Allah ya Rabb nah ieu mah geus umal nyaritakeun ganjaranana ganjaran naon ngaranna puasa no kahiji hari kadua hari aya ganjaran ngan kajen teu dicaritakeun geus jaga sering ieu mah urang niatan ngazaman poe Salasa tanggal hiji Rajab anu keur teu head bagi laki-laki nu teu head maksudnya kieu berarti lamun engke poe Salasa teu puasa berarti naon tah desese ji sia keur head emang itu baik boblok sih nyebut head kain puasa nah sakuat da urang tapi kan dengan kekuatan orang nu Allah nisepenta ka Allah ya Allah ya Rabb abdi teh dek ngabakti ka Gusti tanagana ti Gusti bere abdi kakuatan Gusti abdina nu Gusti kuat Gusti titah ka Gusti abdi rek ka Gusti hayang ridho Gusti melalui puasa nah
salian ti puasa naon maca sholawat menangkan 4.444 sapoena. Aduh tidak tetep keburu kamamana atuh emang siapa kamamana henteu sholawat henteu ulah sapoe tuh saminggu 4.444 azan cerek kieu bol kuat sabulan atuh 27 poe barengan ku sholawat 4.444 cenah lobateun atuh kiai teh mah geus 444 asal lobateun cenah 444 dia cenah 44 biasa cenah lobateun opat kampak ya nawar di sia teh opak ya kampak ya katarang sia goblok ya dasar dia moal meureun tah baca sholawat ya eueuh anu leuwih hebat wiridan eta tibatan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus simpulna tanggal hiji Rajabna menurut hisab qotnya Sulam Munairen poe Salasa urangna ngalaksanakeun puasa 27 poe lamun kuat jeung sakuatna. Wiridna adalah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pentingna ulah loba teuing sare sakitu bae gua bacana kiai lamun penting teu sare beurang hees atuh teh mangarana ojol waktu ojol waktu teh mah dendam ongkos urang puasa ieu kuari ai bukana teh teh manis aya teh pahit aya kopi aya susu aya eta mah ngaranna lain puasa dendam segala rupa aya tah ulah biasa we waya bukana biasa bae ulah sok segala aya 5 gelas incu datang ke awas jangan dekat-dekat ini punya kakek semua incu teh beunang datang incu sono ada emak lu sono mama lu sono ini mau punya kakek semua kakek segini kurang tolong sama emak bawain lagi satu lagi ya hei aki-aki goblok insyaallah kari datang ke incu lagi ngadoakeun kapan matinya kakek ya hai pelit-pelit tak ka incu datang ke didoakeun kapan matinya ya kita teluh aja yuk Masya Allah. Nah ialah bulan Rajab sakadar mepelingan supaya urang non gitu ngaran gairah horeganannya di kamana tuh urang jamual henteu pasti menghadap ke Allah subhanahu wa ta'ala. Walau ghabanul kalbu wasaid Zain boga anjing lacak Ki Zaid dikencarkeun cek Ki Zaid hei Bopi kejar kijang Bopi nyilet kijang mobil apa kijang kamu macam-macam aja aduh sial si Bopi kuat kan nyilet gitu aduh. Nah Bopi kejar dikejar kok jana bismillahirrahmanirrahim ayo hilang tidak penglihatan karena mengejar kijang untuk diterkam geus sajam baik 2 jam 3 jam keneh bae je isi Bopi ke mana ieu ganti ngaran bae ku yang gitu si Pepen je
Jadi karari si Bopi. Maksudnya kurang giat amat dia udah balik ya. Kudu ganti ngaran kan dukun makan kos gitu. Asal gering bae ganti ngaran. Atuh dagang teu maju-maju ganti ngaran. Kurang modal. Endahan ngaran jadi sasaran. Tolol dah dukunnya. Aduh. Kenapa ini? Aduh saya dagang nggak maju-maju katanya. Woi matu. Harus ganti nama cek dukun. Ganti ngaran. Kerja ngaran aya. Ngaran kula iya adalah kerti bapak mah alhamdulillah Marta. Oh nya Marta sia ngaran. Kulantaran ieu dagang sia haju teu hebat mundur bae ganti Bakrun. Atuh ganti Bakrun. Masya Allah. Kuria kuari dagangna alhamdulillah maju dagang martabak ngan geringan baik jadi kuari geringan baik datang deh ka dukun ikir ieu mah ngaran Marta dagang teh mundur baik barang ganti ngaran Bakrun tah kuari kurang mang Bakrun dagang martabak maju ngan geringan baik hitung-hitung dah hijikeun jadi kurang martabak Bakrun. Jadi kuari ngaranna martabak alhamdulillah dagang na maju dagang martabak gering nante ngan moal kebal paeh tah dukun da pagaweanana sial tah dukun iba Bopi nah kejar set 2 jam 3 jam 4 jam encan aya kene bae jah kemana ieu si Bopi eueuh we eueuh ya ot atuh ki saya tandang kaleuweung dula deuleu bareng kapanggih-panggih sore aya kijangna geus pae deui ja ieu oregana pae kijangna tah ikan jadi masalah andai kata aya anjing pelacak kuki saya dikencarkeun titah moro kijang aiheg ieu anjingna eueuh kijangna ge eueuh walau gobaan hul kalbu lamun eueuh anjing tukang moro mau dikencarkan ku kisaen eueuh teh jeung kijang-kijangna eueuh 5 jam 6 jam eueuh sampai ka sore eueuh bae barang diteang teh kaleuweung kapanggih summa wajadahu mayitan kapanggih kijangna pae tak ieu statusna haram apa halal lain dibawa ku anjing kan ai moro mah bedang dibawa kan dijingjing baik irup atau paeh dibawa itu diseret dibawa anjing da balik ku urang teang kaleuweung aya kijangna ngan paeh status haram apa halal masya Allah karim tuh walau gobanul kalbu wasaid lamun ti pandangan mata kizaid anjing jeung kijangna sebagai borwanana ai cuma wajadahu maitan kapanggih teh paeh si kijang nu diborona aruma hukumna haram sebab aya kemungkinan hiji nu mandag diharamkeun teh aya kemungkinan mungkin paehna lain ku anjing boroan hiji aya kemungkinan kudu sejen tama paeh nomor kedua ya kemungkinan teh ieu bisa bae ngadu jeung anjing kemudian bisa kadatangan deui ku hewan-hewan anu sejen
atawa mantas ngadu jeung anjing diboro boga kekuatannya hajinya lompat nabrak tangkal kayu berarti payahna ku sebab nabrak tangkal kayu sababaraha kemungkinan geus kulantaran aya sababaraha kemungkinan geus diputus haram beres geus ulah hese haram lamun aya pasalaki leungit pamajikan biasana salaki teu balik ai ieu mah 3 poe teu balik ieu kan pelacak sarua bae ieu kudu diperhitungkeun ieu teu balik 3 poe ka mana ieu sing hade ieu tah ai lalaki onam teu balik teh wajar salaki teu balik ka imah sapoe 2 poe 3 poe wajar ieu mah awewe salakina nungguan di imahnya nana balik nah sapoe 2 poe 3 poe tah ieu kan kudu dilacak ieu aya sababaraha kemungkinan waduh awewe teu balik masyaallah taliti ternyata horenganan bener nyana pernah main di hotel atau dibawa nyana teh gitu ku cocodo dan lain-lain sebagainya eta tinggal diperhitungkeun tah lamun anu leungit eta teh kudu diperhitungkeun sebab ieu ge ieu hewan boroan leungit aya sababaraha kaihtimalan kemungkinan nu jelas haram eta lamun memeh diterkam diraheutan wain jarahu agoba lamun teh ama anjing dilepaskeun titah moro kemudian anjing tersebut lepas saja moro begitu moro menerkam sanggeusna menerkam geus kanyawan terkamanana mah tapi haju kuari leungit sajam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam sore kurang diteang kali itu summa wajadahum maitan barang kapanggih tetep paeh statusna tetep bae harumah haram fil awar nurutkeun kaul azhar sebab sarua eta ge sanajan geus diterkam lantaran teu langsung dibawa ieu aya sababaraha kemungkinan anu kaluar ti aturan boboroan anak itu diihtimalkeun dipanteskeun kana paehna lain hasil daripada boroan mantap hukumna haram bisunan ya Daud wa ghairihi biturukin hasanah di hadis Adi bin Hatim gola qultu ya Rasulullah cikiji sahabat kanjeng Rasul inna ahlu saidin abdi mah tukang moro pada melan abdi teh moro di leuweung wa idza ahadana yarnu sayd fajibu anhu lailatain wa salas salah saiji di antara kami teh aya nu moro ka leuweung haju leungit boroanana anjing boro-morona 2 peting sampai 3 peting leungit we paya jadi humaitan barang kapanggih pae aya nu diborona kumaha eta ya Rasulullah nya kumaha eta teh cek Kangjeng Rasul idza wajadta fi athara sahmika wa lam yakun atharu sab'in wa alimta anna sahmaka qatalahu fakul di mana kapanggih hewan pas urut panah mun dipanah teh eueuh tanda-tanda anu sejer
nyaho anjeun teh bahwa ieu paehna teh ku panah silakeun tamah. Tetapi ketika aya tanda-tanda urut nu sejena jeung lamun diboro ku anjing aya kemungkinan paehna lantaran leungit sapeuting dua peuting lain ku anjing eta mah ceuk Kangjeng Nabi kudu diperhatikeun sebab eta henteu asli. Nah jadi lamun memang ieu asli salah, tapi lamun teu asli ulah mantak pikih ijtihad geus bae lamun ngencarkeun anjing pake moro haju leungit anjing paranti morona lacakna jeung boroanana leungit datang ka sore atawa sapeuting atawa dua peuting atawa tilu peuting kapanggih paeh geus haram sebab lah aya sabarat kemungkinan paslun wallahu a'lam bissawab.